Gue scenario ini manis sarengit kieu gaya. Ah, bapak gak manis sok muji-muji gitu. Biasa lagi sok gaduh kahoyong. Asa yang mana tadi tadi ini? Yang non yang kopi, papi teh. Ih, memang mani peka gitu. Nggak susu lah, pi. Ah, kenapa? Kopi yang itu. Katanya contohnya nyokanya. Siap banget. Banget pi, kopinya. Balik bisa. Oh ya. Assalamualaikum. Hei, Ya bukan, suara yang gegedor pato, bari gegedorkan segala. Astagfirullahaladzim, ini mi. Sahanya jika tuh tinggal di kapayun. Sini aku bebewer atuh. Amannya. Kayak mami diculik. Karena ya pipi mi. Sok enak. Banyak atuh. lila pisan muka pantat teh. Sakit mana? Ari bapak saha? Ah, yang apa? Guru mana sakit mana? Oh, guna tuh antosan heula sakedapnya. Bade di sauran heula. Itu ya saha nu nyauran pipi. Saha mi? Soalnya tadi heula sakedap geura jalmina pika sebeleun coba. Hirup deui. Ah, maknya. Beneran ai pipi mah nya mami bohong sih juga tinggal ke payun. Satunya Ayo geura pika dieu sakedap. jika tumih nang. Mang Iman, mana nih teh saha? Sakit tuh mah kalbat. Teh kosi lah. Ah, atuh menjadi dia mah. Ya enak ya we. Aing rek tanya ke maneh. Tadi maneh kemana wae poe ayeuna? Jadi lama. Setengah atau sih teh? Ye, jadi jalma teh tong sok kitu. Era geus kolot, kudu tarapti segala teh. Kalah mah. Ye, aing magi bedog di kebun aing ngapal ieu maneh. Ye, rawatan semua. Nya mah. Bedog kuring ya teh. Poho tadi tinggalin rusuh. Yang geus ketemu orang yang balik deui. Oh, mun atuh mang nuhun kamu mau ngopi-ngopi heula ya. Geus atuh lah. Ari pipi sugan terek naon, sugan terek nang tanggelut. Action. Setengah atau sih teh? Akang mang jol ngomong. Action.